Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Asbabu sujudi sahwi ari pirang-pirang sababna sujud sahwi arba'atun eta aya opat. Al-awwalu ari anu kahiji tarku ba'din eta ninggalkeun sawareh min ab'adis sholati tina pirang-pirang sunnat ab'adna sholat au ba'dil ba'di atawa sawareh tina hiji sunnat ab'adna sholat. Asani ari anu kadua fi'luma eta migawe perkara yubtilu anu ngabatalkeun naon amduhu ngahajakna kana itu perkara wala yubtilu jeung henteu ngabatalkeun naon sahuhu pohona kana itu perkara iza fa'alahu di mana-mana migawe kana itu perkara nasian halna poho. Asali suari anu katiluna kluruknin eta mindahkeun hiji rukun kauliin anu bangsa ucapan ila ghairi mahallihi kana salian tempatna itu rukun. Arabi wari anu kaopat iko uruknin eta nibakeun rukun fi'liin anu bangsa pagawean ma'ah timali ziyadati bari nasarata pantes leuwihna. Wallahu a'lam bishawab.